berupa amal. Tasodaq ala mau tangga kudu sodakoh anjum pikeun amal. Fa inna Allah ta'ala karena saknyanya Allah subhanahu wa ta'ala qad wakala malaikatan. Allah
eta apos karo 200.000 eta pisanes berupa apos berupa seperti anak orang di alam dunia terkenal dipasihan hadiah besar dipasihan cincin bunga teh dipasihan mobil ku anak teh bunga teh lalu eta anak tapi kabungahan eta kurang nu dilebat panggung dengan sampai menghilang pokok jasa-jasa ujian tersebut tidak lamun ayah sepuhan wang ayah ikunan kasepuk yasin hadiah ulangan HP izin HP Facebook terlalu kamu dipikir-pikir mau bakal pagawe di artian pada mana terlalu HP wae pada mana beres-beres terus kamu sudah pun yang HP ending tuh di kalau hotel asal saja gerak air tidak bisa kan tapi HP alasan jam 11 dulu besok bisa aja dalam kurang pakai ngaji Quran kita juga anak kalau cantik kita lakukan sekali harus terus jadi kurang HP cantik kurang naon pernah tapi kurang guna balas terus sebagian ayeuna ibu kurang kali amun hangkat ke ibu bapak teh teu ngawal jeung hiji riwayat hiji kisah aya kurang kali anu soleh kasebabna sok ibadahnya osok sok sholat sok ngaji ngagaluhur ibu teh buta ibuna ibuna teu aya sasaha nu sajol ibuna jeung kurang kali na eta nu soleh teh lakunan tepan lakunan naos biasa naos eta kurang kali teh wawartos karo janten ibuna cek urang mah bahasa urang mah kieu uni abdi teh geus rindu ka Rasulullah hayang jarah ka tanah suci so ibuna kumaha entong ujang entong angkat ka ditu berarti eta induk urang deui lo ngawaro sapoe dua poe Orina hayang mam dipasihan hayang dipasihan tengah kos kami ibu anjir teh ngapuruk cengcelengan arek mapa ka Mekah aya panggung orang Indonesia nu mapa ka Mekah terus aya urang orang pun teh ka kosan 35 juta daripada kudu mangkat angkat terus ibu eta kurang kali teh teu wawangkos anu janten ibuna teu wawangkos ibu teh gegeroan nu ceuk di urang mah Asep ya Asep mah terus Asep tuh biasa isu-isu teh caina mama ieu mah teu digerok deui da socana teu ningali buta cukup dina ieu si Asep teu mana sedih nangis gaduh emotan bawa si Asep teh makan kamu seukeut eta ibu can teuing tapi teu ari untuk mah lebih teuing unggul santos ka kitu ibu eta urang kali teh angkat mampah dina jiwa kos ayeuna tinggi ka hiji masjid bade natap ada sore mah teh barangkali sore natepan ka masjid encan oge bade natepan dan capek nami lagi tos makan di perjalanan cari heula di pinggir-pinggir masjid pas anjeunna nuju cari kalbat masjid bari nyimpen batas terus di lubang itu tekan terus kami ayah rame-rame jauh baru rame-rame jauh itu warga bade ngepung hiji bangsa bade ngepung hiji bangsa ka masjid eta warga teh asup pepea
banget sih pamangga tadi asep tadi soleh tadi juga tinggal tepi hancur badannya malah dipotong mana-mana saya anjena sampai yang dipotong terbiasa nih langsung cek atas si asep ya cek atas berangkali ya kaulah lain-lain anjena nangis lain maling kaulah perasaan tenang engok bahwa anjena tebak teruk tanjakan sepuh wihkan ayah nama abdi alih putus di dia wihkan abdi dimana mungkin di anu wihkan rusak warga ya warga itu langsung dan ayah kesempatan kejamnya Dios jadi digebuk santos nang itu diwihkan karena hiji lawang unina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi waalaikumsalam. Nana kalau betul. Assalamualaikum. Mangga kalau betul. Di ruang surang. Assalamualaikum. Kaulah bari mangga kalau betul. Tetia sama pah dan sampai anak dibun. Oh ayah nama atuh pananganana kaluarkeun bukakeun eta pantok saur eta ibuna kumaha kaluarkeun saur eta putrana kaula teu garuh panangkeun dengan sekali deui assalamualaikum ya ummi nangis asa-asa wau ieu suara anak kaula urung eta ibuna anu buta ya Allah karena lagi izin anak tapi sakumaha ge pasti uring sakumaha nu jadi indung izin ka nu jadi anakna ningali anakna sengsara moal aya anu tegang terus tuh anak urang bedegong ka urang di kebotan ku batur pasti ceurik terus tuh tong sing kitu dihina we ku batur sing sanajan lain anak urang ceuk bari basna balaju lain soal pasti urang nangis ngabena sakumaha tempat pulau anaga dibuka eta paritok ibu langsung nangis langsung berikut hujatan bukan singgahan deh komo deh lamun gagabah surgang ke rasul doa ul walidi kadoa kadoaun agyali umati ari doa namun jadi kolon indung bapak seperti doa nah para nabi bakal bukti bakal nyata matakan ulang sok gagal jorengnya ke anak megelis badernya bader wasyama bader syam kedinaun astagfirullah anak urangnya dari sisi ibu doa ucapan itu adalah doa ulah sampaikan ucapan-ucapan orang ngajari berbahaya kalau jadi anakku cek orang tiap waktu ngaruhakan bihamdi minaswalihin yang soleh tapi di dekat sekalian orang praktek orang bisa melaksanakan anak kumaha sih anak jadi anak al soleh ayo ngaluan al soleh terus kumaha belajar kurang kalau jadi indung kurang itu soleh anak orang udah sampaikan besok ajarkan dalam sehari bahasa udah sampaikan anak kurang kalau mungkin kurang bahasa anu kotor tapi ibu kamu lalu kau sempurna pas ingin disentak anaknya dari barang kecelakaan kami namun ada mulai sudah ngawaran sudah kumaha bawa atau pangalingan kalau mahal ditawakan yang dianggap banget tuh terus sama jabang kecelakaan itu ditawakan itulah keistimewaan kita mengatakan pusingkan hati birru abang akun kabar waktu abang akun kamu kurang yang keharian anak orang
mikir belah dua kali ibu kurang sampaikan ayeuna hate mana kunjatan sekumpulan rahut sabab jika mana urang kahidupan teh moal tanpa doa nu jadi ieu akan urang masuk jalan Ustaz abahkan akan jalan nanti di Palawan ibu jalan sunat atau wajib sunat atau wajib tapi urang bakti menjadi induk bapak sunat atau wajib salajan urang aman-aman jalan tapi kalau kurang berbohong ibu kesek kebenaran yang maju usaha kita jampe untuk hadir pengolahan urang sia-sia marah sebab diri hati ingin awal tubuh nampang mungkin seumuran ayahnya pentak doa nanda supaya ngajak mungkin keberkahan kanggo urang sadaya mudah-mudahan yang seumuran ayah Allah masih berasihan kesehatan oke anu tuh ayah Allah dihampura dosa-dosana supaya saya sadaya hidup kurang panjang dunia sinaran hiji anu naon anu moal biasa ningali kana parenteuna kangge masuk komori menang sapa komori menang sapa untuk orang sapaan sapa ati yaumul kiamat hakun malam yukun dihakan yakun amriha pasti bener aya bakal sapaan bukan Rasulullah bisa kabeh jamaah maranakan Nabi Adam kita tulung jeung syafaat itu abraham Nabi Adam itu Nabi Musa Nabi Saleh aya anu bisa nyafaatan keluar kecuali kangge Rasul urang ibu di dunia kamu cukup itu jeung tangkana ulah sampai ke urang teh goreng ari bukuhna lain kami jauh kami deket terus tuh urang kamaokan yuk dan golongit kamaokan coba ada mana bilang ari kanu jauh ari kanu deket anu lakosan pasti kamu cakep kamu bukan syafaat pertulungan katakan jalmi anu lainnya macet tadi dia boro-boro menang samakan luar biasa nih kali pamunten kami Rasul mudah-mudahan ahli majlis taklim ini jamaah sadayana tiba-tiba besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam